Teras minarasa naik kana delman sareng putra putri na jadi tiluan nepi ka teu eling ieu tukang delman sabab nu naikna anu gelis pisan. Singkat delman barangkat ka tengah kota bari dituturkeun ku loba jelema pada ningalinga giring minarasa sabab kagum kana kagelisanana. Tukang daging pisah jeung tanggunganana tukang macul oge pisah jeung sawahna nuker ngejo oge pisah jeung kejona nuker nyeseh pisah jeung seseuheunana nya tukang cendol pisah jeung tanggunganna nuker ngising genepi uprat apretna ku hoyong ngiring ningali minarasa majar mah aya bidadari ti surga di pasar nu rame dugi karehena lalaki geus teu ngurus pamajikana indung bapa geus teu nguruskeun anakna ti unggal polosok daratang ka kota ngarebu manusia pada naringali kana kagelisan bojo Hasan Basri geger cariosan ti sadaya wargi aya putri turun tina katumbiri teu saeutik ieu anu jadi korban loba barudak nu maot jadi korban nepi ka betus beteungna katincakan saking kuramena ieu karamean akhirna nepi ka Raja Sultan Gani berita nu tos nyebar ti palawargi aya putri turun tina katumbiri panasaran ku raja diselidiki barang mah kupati teh diselidiki lain putri turun tina katumbiri horeng minarasa bojo Hasan Basri anu gelisna ibarat bidadari pantes najan loba nu ngajakan nikah ku Hasan Basri ditolak mentah-mentah padahal mah boga nu gelis di imah atuh meureun cukup ngieun hate bunga Raja Sultan Gani naros kapatina gelisan mana jeung pamajikan kaula bintang parawan di nagara Bagdadna gelis kacida teu aya bandingana cek pati Gusti teu bisa ngabandingkeun sanajan dibandingkeun ge pijauheun ibarat ieu areng itu mah inten saking ku jauhna lamun dibandingkeun cek Sultan Gani duh kurang ajar pisan kitu mangahina nu keterlaluan
disaruakeun jeung areng pamajikan. Duh pati aing meuni teu ngarti pisan, teu ngarti aya nu leuwih geulis deui. Tibatan bojo aing cek Sultan Gani, kudu kabawa minarasa hepati. Mun henteu dihukum gantung siap pasti. Jadi cariosana nyampe ke Raja Sultan Gani. Jadi ayeuna mah berurusanna sareng raja ieu minarasa. Bahkan kieu ning tuh kapatina ge ka bawahana oge si raja teh miwarang ka patina supaya si minarasa teh kabawa ieu ka dieu. Penasaran raja teh. Asa kuteung arti kitu aya nu leuwih ti pamajikan aing cek Sultan Gani. Jadi kudu kabawa ieu lamun teu kabawa dihukum eta si pati teh ya. Jadi kaditu nama lah pokokna nama antosana nya. Kumargi nama komo bulan mulut mah nya. Seueur teangeun ieu mah lain seueur panggilan ieu mah seueur teangeun. Doana we ti sadayana nya. Hapunten bilih bisi aya syair-syair abdi anu kirang dienak ngadanguna dina bahasana dina kecap-kecapna lah pokokna mah hapunten. Hatur nuhun kasadayana anu tos support anu tos setia ngantosan kana ieu tuh hurung mesin. Tadi mah jempling, ayeuna mah hurung mesin. Alhamdulillah. Pokona mah hatur nuhun lah kasadayana anu tos support tos setia ngantosan kana syairan riwayat Hasan Basri. Oge tong hilap lamun pami piyogi kana buku syairana jilid hiji. Masih jilid hijinya, jilid 2 mah masih kena diproses, masih kena lami lah. Jilid hiji we heula nya. Share di akun. Oke, tong poho di check out nya. Hatur nuhun.